kurang hiji meleset sing anu Sydney. Oh wah, ka laut kabeh. Nah ngarumus teu kurang kumaha aing. 4072. Kudu nama ganjil. Keluarna teh akhirna teh akhir ganjil. Nah yo jangkep. Kudu ganti rumus gitu. 4072. Wow. 4 jeung 0 4. 4 jeung 7 11. 11 tambah 2 13 hiji tambah 4 5 berarti nungke bakal ganjil ya Sydney. Nekarin neangan as beras 4072 47 11 berarti 2 0 jeung 2 jumlah 4 di mistik jadi 7 berarti 75 bener yuk ke Sydney. Sydney masang buntut weh heula. Oh tapi berarti salah lain di mistik iya. Berarti kudu di indeks iya mah. Iya. Kudu di indeks. Mana deh? Anu iya nu salah. Kalau geus tinu 4072 4072 4 jeung 0 4 jeung 7 11 jeung 2 13 13 jeung 13 hiji jeung 3 4 di indeks teh jadi genep. Opat di indeks teh jadi salapan lain genep atuh salah bae. Opat mah di indeks jadi salapan. Hayang untung ladang enteng teh hese pisan atuh. Ampun teuing. Kudu make rumus naon ieu teh. Baheula teh make aritmetika urang teh ai sakola teh. Wow. Ku aritmetika atuh aku aljabar. Opat cincong nyoban rumus anyar kudu. Wah aman. Nanai aman. Dong 2. Nah, jika nata nempokeun cuk urutan ti luhur mah. Berarti kudu make aritmetika rumus. Kemari 007 hiji. Kuna 775 asuh. Geus bener kieu mah.
Nah, ku aing digebug ayeuna mah sing loba aing masangna. Gede. Sip lah. Wes dicek di luhur 10 bukaan asup tidak meleset. Tinggal masang. Nah, gebug ku aing. Aduh, deposit nah. Aduh. Nanti kan di imah wae. Entah sih itu deposit. Aduh, 10.000 muamat nih. Itu nak pepernian. Aduh, teka rasa deposit geus beak atuh. Aya wae. Boloho teuing aing. Berarti bener kudu main indeks. Geus tadi cek ku aing 10 bukaan nu meleset. Naksir ganjil. Beunghar aing lamun pareto atuh. Nah, nya rumus kapanggih deposit eueuh. Kudu nungguanana ye. Euy. Kudu nyatil. Jongjon kari deposit. Kopi kalah Gusti is aing mekat anteng ngarumus. Aduh. Ampun teuing. Naon, Pak? Astagfirullah. Naon? Nakolah ka manjur urang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Telat acan. sia teh. Oh, kena keur nyeunah haun kalah manjur urang. Cicing. Ulah wa ka ambek. Bet Alus ieu. alus naon? Alus cicing. Kejadian ieu alus. Alus kumaha sakitu barasa? Berarti ilham keur aing. Lah, Cicing montong wa ka ngamuk karena we. kumaha ilham naon Maneh teh atuh? lalaki. Heeh, Lalaki teh lamun ceuk hitungan rumus Heeh. berarti angka genep. Angka genep. Nah, gelas berarti 0. Berarti nu bakal keluar engke togel genep kosong. Lah, mana nu karar itu di rumus nah ami naon atuh? Nah, rumus Aya atuh. kecelakaan kalaka di rumus batur mah barasuk. Dah, hampir kena iya jeung rumusan urang jeung kejadian maneh ku ieu. Teu asup karawah mulut nu karar itu mah. Nah, ning rumus aing ieu hampir kena ta jeung kejadian bieu. Tuh, Manya 7 jeung genep jadi 11. 7 jeung genep. Heeh. Nya heueuh. Lah heueuh kumaha 7 genep mah 13. Matematika di mana? 11 karena wi. Oh, 7 jeung genep mah 13. Tah, apan lain kitu carana. Sia teh. Kapan matematika? Sia mah moal ngarti. Aing mah. Entah rumus aing ya sia mah moal ngarti masalah aritmatika, aljabar. Wow. Model. Entah. We Naon? boga duit. Bet eueuh. Deposit. Isuk gantian we. Ulah gandeng. Ah, sudah geus kalau kitu mah cicing geura sok lobasan pamolah segala rumus-rumus. Sia mah geuning mematahan ngojai kamari ka aing. Atuh da kita boga duit mah cicing kawas urang Apan sagala ge kudu make perjuangan karena we make upaya usaha. Oh, atuh apa na ieu? Apan ieu usaha aing. Ah, usaha naon atuh jadi Dia we. duit tinu. Dia we. Ah, aing mah. Paraseuh deui. Oh we. Deposit we. Oh, wah, teu boga duit ayeuna mah. Ieu kaluar isuk. Ku aing lamun ieu isuk ngabeledug Oh, 30% keur maneh. ah gesang Lamun tina 1 juta berarti maneh kabagian 300. Oh, 200.000. karep teuing. Tugas kapanggih ku aing tah rumusna disesuaikan jeung bieu. Cek sesuai ke jeung nu kabanjur. Tah. Apan keluar nu kamari 4072. Heeh. 4 jeung 0 cek sabaraha cek sia. Opat jeung atuh opat. Sarua sing cek aing oge. 4 jeung 7. 11.
4 jeung 7 mah 11 karena wi Kapan cek urang oge 11? Cina kumaha? 11 hiji jeung hiji jadi 11. No 11 jeung 2 13. Tuh jumlah 13. Heeh. Jumlah 13 Terus hiji tambah 3 4. 4. Nah 4 teh jadi 8. Tuh jadi 8. Jadi lamun cek tadi teh ieu teh keur kepala jadi 8 genep kosong 4 teh jadi 8. Lah. Ya 14 jeung 4 jadi 8 di mana holna tuh. Kapan diindek yuk? Indek naon atuh bahasa naon indek? Tak keur anu 4 angkana keur lokal. Oh, Angka oh. 4. Heeh. 4 teh jadi 7 wi. Jadi 7 4 genep kosong nu bakal keluar engke. Salah. Jam 11. Lain eta ieu genep 20 hiji bakal keluar mah engke. Nyahuanan kana rumus aing. Tah, apaan tadi cek aing ieu Heeh. 4 di indeks Heeh. di mistik. Heeh. Apal mistik? Oh, apal. Atuh model ngimpi ge meureun asup kana mistis eta. Dah, ngimpi nu leuwih akurat. Manu kieu mah ngimpi we. Heeh deh. Ngimpi. Kan urang penting ngimpi, Bah. Bener. Ngimpi bener. Masalah togel eleh nama nu bener nama sabener lain ku rumus we. Kunaon atuh? Ku ngimpi. Wah, Ngimpi naon we? urang teh penting teh. Dah, Ngimpi di udag orai. orai. Heeh. Berarti siung orai cicing ek dilikan ku aing siung Acan orai. rapi ngimpina cicing. Apaan di udak orai? Heeh tah geus di udag orai teh. Ulin ka Cikondang. Di udag monyet tah. Penting hari tah ngimpina eta ada. Heula we. Sok. Nya anu kosong. Sok. Ieu mah geus pinuh. Urang ngimpi ka Cida penting bah. Nih, orai. Orai, heeh. Siung orai. Orai. Tuluy ulin ka Cikondang ngimpina tadi. Tuluy di udag monyet. Terus Tah, geus saya cari dari teh heeh. Ai teu lila teh urang teh ulin deui ka Beh Cimacan. kela orai jeung monyet heula we. Heeh, sok orai jeung monyet. Orai jeung monyet. Heeh. Orai jeung monyet. Heeh, geus. Ulin deui urang teh jeung babaturan disamper na pangimpianana teh. Nah, Panggil jeung Kang Guru di dituna teh. guru apaan? Eta mah PNS Kang guru Kang Guru abah nih nu aya kantong kemihan di dia ya Kang Guru. apaan sok mawata sok mawakan tong si guru Astagfirullahaladzim. guru Pak Nur tak Pak Nur Sidin. Eh. Pak Nur Sidin masuk ngadukun tak Bisa mono teuing. Pak Nur Sidin Ciholang. Teu urusan da lain Pak Guru. Sudah lain akang karena wi Pak Guru. Panggil jeung Pak Guru, kumaha cek Pak Guru? Karep da teu panggil jeung Pak Guru. Kapan dia jeung Pak Guru? Kang Guru, abah Kang Guru dina pangimpian teh panggil dia jeung Kang Guru tas panggil jeung monyet teh. PNS eta pegawai negeri guru di Lembah Nendet. Bodoh amat, erek PNS erek naon ogenan teu urusan. Itu naon? Hewan Kang Guru nih gitu. Oh, satu gitu. Satu. Aduh, Nu kitu mah. geus satu. Kang Guru nu kitu teh. Ai cek urang naon di tadi abah. Berarti kolomna teh eta teh kana lamun dina siang usuh Kang Guru karena we. Heeh, tah Oh, gitu. berarti siang kambing. Heeh, kambing. Kambing. Ya. Can rapi. Cicing. Can rapi ngimpina urang. Ulin ka Cimacan eta teh. Tuluy teh di aya saurang di babaturan dieu cenah ulin deui ka dieu penting harita teh. Eta teh mah di udag Bagong. Tah. Bagong. Babi. Oh, babi. Oh, babi. Siangna babi. Tah eta heuh bah. Babi. Babi teh siang 7 ayeuna mah. Heeh. Babi. Acan kene bae. Panggil deui ka dinya dina pangimpian jeung buahaya papanggihna teh. Sok we tuluykeun heula. Tuluy panggil deui kana deket kolam ka dinya aya ikan emas nu kana itu. Kancra ning. Terus Tah sak deui ka dieu aya burung hantu mau nama kumplit. heup we. Nah, siapa tuh tulis? Hese ngarumusna. Nah, hese ku masuk tuliskeun. Ai maneh teh ngimpi atau jalan-jalan ke kebun binatang karena we Ulin kamari poe minggu ke kebun binatang. lain rumuskeun sudah kalau bingung.
Biar rumus-rumus tengah larti balik lah. Yo we. Dia heula Naon? deposit. Oh wah, deposit. Tuh Kak, binana mentana. Deposit. Arek bulan Bang. Ek mandi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bojong ngimpi ngacapruk di udag sato. Monyet orai segala rupa. Karnawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Kenal deh, cagar. Sagar, alhamdulillah. Harapan tuh. Kenal deh. Mau wae Gun. Buat ayah. Itu lain kau si Karnawi. Datang. Datang jug gerebeg sama salam heula. Ciri itu. Kaciri. Mereka kolot mah. Kaciri sama boga etika heuh. Uga dari gama Sekolah tuh. Sekolah deh. Yo. Kenal deh. Kotret Gun. Bos budak sekolah. Kapan jam 11 Gun, jam 11. Naon? Adu domba. Oke. Oke. Iki jam 7:88 di Cambrung. Nah, 7 jadi 8. jadi sabaraha tuh? Bet 8 Gun. Hiji jam cuma sekolah sih teh. Nah, 8 di indeks teh jadi 0. Iya 8 jadi 0 naon ieu. 8 di indeks Gun. Di indeks 0 di mistik jadi hiji. Guys. No, Kan orang tengah arti ge paduha. moal ngarti. Heeh. Baik mah aing we. Lah da. Ya guys, bah. Ulah kutat-kutat teh ya urang bisa ngobrol ya. Lain rek ngomongkeun batur ya urang mah ya, bah. Oh, oke sakedeung. Enggeus ya. Oh, Bah. kumaha. Ya lain urang geus lain rek ngomongkeun batur heuh. Heeh. Jadi si Karnawi teh ya budak teh resep pisan atuh kumaha. Lain teh ya. Urang keur cicing ge geura di heureuyan. Jaba ka warung cara mayar. Nah kumaha di? Mate banding kitu atuh. Selain seuri naon kumaha? Aing mah yang sering ngadengena ge. Jih. Apaan Teu ngarti ya teh ngarti eta budak kitu-kitu teuing. Ke heula gugun sia teh ngomong teh bieu cenangkan ka aing teh ngomong lain rek ngomongkeun batur. Lain. Ai cikene sia ngomongkeun si Karna. Nyari. Sarua bae gugun. Ngomongkeun jeung nyaritakeun ka komoy bari jeung nyaritakeun ka gorengan ka si Karna. Montong kitu eta teh goreng. Goreng kena si itu, Pak. Goreng kene sia anu ngibulkeun ka gorengan batur. Itu. Pak, Geuning ngalawan sia teh. atuh da kumaha deui pusing. Yo. Tapi bener dina kitu nama Gun. Bener. Aing teu nginjem ceuli, teu nginjem mata. Bener si Karnawi teh mata ngerakeun ka warung tara bayar. Bener pisan. Aing ngadenge beja cek sioman. Ning sioman mah nu atuh. ning jiga nu atoh. Cina teu nginjem ceuli teu nginjem mata. Apan heueuh? Ai bieu cek Mang Yoman cenah eta beja. Aing ngawakilkeun ka sioman. Aduh. Kumaha eta mah? Aku mah tuh. Salah. Salah tuh ai kitu mah. Ulah teh disalahkeun aing mah kolot. Duh, da hese ngobrol jeung kolot. Montong nyalahkeun ka aing mah. Sia ieu nu ngamimitian. Kumaha teu nginjem ceuri teu nginjem mata tapi teh batur. Montong sok tadi dia mantap montong sok ngomongkeun babaturan. Heeh. Apal hukumna? Apa naon? Ngomongkeun komo ngagorengkeun ka gorengan babaturan. Teu apa? Memakan bangkai teman. Waduh, eta bahasa zaman sabaraha eta teh. Aduh. Dah ieu sih Karnawi mah kitu. Teu meunang Gun. Geus. Kan bae. Ngan pabatahan bae montong kitu. Ku abah rek nate ku kolot nih ka ieu non teh ngadenge. Nah, Gun. Judi menjanjikan kemenangan. Tah bener kemenangan. Judi. Kemana? Judi. Nyai kana jero kulkas mah asup. Mana ya? Asa geus puyeng ya teh. Enak nih mak. Nah, buku sambung gugun, miliar. Bung, kenapa? Euy, Bunga
meureun. Tuh sambunganeun kumaha? Muhajat. Hajat. Tah bi eta tah kokok. Kokom. Wah eta abah. Naon? Eta buku. Buku nana eta? Lain. Kira lempok. Saeupi. Oh, eta abah. Eta mah buku sambung abah. Heueuh iya. Nagawe naon ieu ya? Pisoean. Aduh naon. Mayar hutang. Nyen rupa ka lagunya ku. Aduh ka mau di masjid. Nyen lagu kapan kena YouTube, YouTube-an na YouTube mun make lagu batur mah diancam hak cipta. Bong. Bukan. Rumpaka. Hanya aya angka. Tah, kita baraha tah. Angka Salapan, tangka 7 maknya lagu. Kalahir. Itu. Tanggal Pokoknya, Bang. Not eta mah. Lah, banyak Not. not banyak ditambah-tambah kieu tah. Notasi Banyak aya angka tambah tah. not lagu neng not make Banyak meniti jumlah. Tuh, cek si Gugun ge. Cakrakan gitu anu gitu. Tuh, si Gugun. make not Not lagu naon? mah Bohong. Naonnya? Jarekan malah. lupa kak Ya mah Ah, rumpaka. naon? terus nama karate tetep gitu kudu Ah, maknya si Gugun kan cek si Gugun nu bener ieu naon Bohong, coba getan. tah. Moal ngarti budak mah cenah. Masangnya. jang naon Masang toget. bet lain eta mah Ah, gampang itu. Solo tuh. Naon? Naik Naon balik. apa naon? 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 Wah, aingan.